Onta nu bisa nyarita. Sadaya Rasul utusan Allah dina ngalaksanakeun pancen dakwahna anu abot ku Allah sok dipaparinan hal-hal anu aneh sareng istimewa anu sakapeung teu kaharatos ku akal sareng pikiran urang salaku manusia. Eta teh pikeun ngayakinkeun manah Rasul ku anjeun oge tangtos kanggo nambihan keimanan kanggo umatna. Pon nya kitu deui ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapertos dina kisah ieu. Dina hiji mangsa Habib bin Malik salah saurang raja di negeri Sam kapungkur anu ku urang Arab sok disebat Raihanatu Quraisy wawangian Quraisy nyiapkeun 5 onta anu pinuh ku barang-barang mangrupa emas, perak jeung kain dibarengan ku budak-budak sahayana pikeun dikintunkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekkah minangka hadiah ti anjeunna anu ayeuna sareng kulawargana parantos lebet Islam. Nalika eta rombongan tereh lebet ka kota Mekkah, ujug-ujug Abu Jahal sapara kanca nyegat ka maranehna bari nanya ngagorowok, "Hei, kisilah aranjeun teh saha?" Abdi sadaya piwarangan Habib bin Malik jawab, "Hamba-hamba sahaya eta." Bade nepangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenahna deui. Ngadenge kitu Abu Jahal ngarasa ambek. Sebrut weh nyerang ka eta rombongan bari satekah polah maksa ngarebut barang-barangna. Tangtu bae atuh eta rombongan teh satekah polah nolak nepikeun ka tungtungna kajadian pasea jeung silih teungeul bukbek di antara maranehna. Ningali riributan kitu, ningali kajadian kitu, rob teh jalma-jalma ngarariung, tuluy misah anu garelut. Sanggeus bisa dipisah, terus weh diriungkeun. Disakseni ku tokoh-tokoh Mekkah, malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng paman-paman anjeunna oge sami nyakseni. Teras weh merek kasempetan kadua belah pihak pikeun merek katerangan. Cek salah seorang hamba, Raja Abdi Habib bin Malik miwarang nyanggakeun harta ieu kanggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekkah. Tapi hari Abu Jahal mah keukeuh pajarkeun teh yen harta ieu teh pikeun manehna minangka hadiah ti Raja Habib. Ningali pakeukeuh-keukeuh kitu teras weh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios, "Yeuh dulur-dulur, naha aranjeun ridho kana caritaan simkuring ayeuna?" "Oh, tangtos wae," jawab anu aya harita. "Kumaha lamun urang ngahakim we ka onta-onta ieu? Kuma cek maranehna? Naha keur saha ieu hadiah teh? Tah lamun cek onta keur si anu, tangtu anu boga hak narimana eta jalma nu disebutkeun," saur Rasul teh. "Tah muhun kitu sae supaya rengse urusanana," jawab jalma-jalma harita teh. Abu Jahal nempas, "Heug ari kitu mah, tapi kuring menta waktu nepi ka isuk." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatujuan. Peutingna Abu Jahal rerencepan abus ka jero ruangan patung-patungna. Sapeupeting manehna cicing jeung patung-patungna malah nepikeun ka isuk-isuk. Naon wae gawe manehna di jero ruangan eta tayalian menta-menta bari melas melis ceurik ka patung-patung bari teu poho susuguh haturan ka Tuhan-Tuhanna supaya maranehna bisa mantuan manehna ngahontal pamaksadan isukna. Sarangenge
medal ti belah wetan. Poe kacida cangrakna. Jalma-jalma harita geus ngarumpul. Abu Jahal ge geus aya. Kitu deui Rasul sareng paman-pamanna oge parantos sarumping. Onta-onta jeung hamba-hamba sahaya oge geus ngajagrag. Pangheulana Abu Jahal tandang. Terus manehna ngadeketan onta-onta geus kitu terus ngurilingan. Bari leungeunna nepakan onta-onta teu poho panonna seukeut neuteup ka onta-onta. Bari pok nyarita. Sok gera nyarita kadinya kalayan nama Lata, Uja jeung Manat. Sararea anu hadir harita narik napas penasaran. Hayang ngadenge nah nya bener-bener onta teh bisa nyarita. Tapi di dago-dago onta teh jempe we ngaberetem. Teu aya anu nyarita sakemek-kemek acan. Lila kalilaan terus di dago-dago. Tungtungna Abu Jahal nyarita deui. Sok nyarita kadinya demi Lata, Uja jeung Manat. Tapi tetep we onta-onta teh jarempe. Sasatna teu ngawaro kana parentah Abu Jahal. Panon poe beuki lila beuki luhur. Panasna beuki karasa kana awak. Tapi to onta-onta tetep wae ngabaretem teu lemek teu nyarek. Tungtungna jalma-jalma karsel terus nyarita. Sigana tos cekap ya Abu Jahal, ayeuna mah giliran Muhammad. Nguping kitu teras bae Rasul majeng nyaketan onta-onta teh. Lajeng anjeunna nyarios. Yeuh, sato-sato anu diciptakeun ku Allah sok aranjeun nyarita kalayan kakawasaan Allah Ta'ala. Salah sahiji onta muniang hudang. Kalayan widi Allah manehna nyarita tarik ngoncrang. Yeuh jalma-jalma sadaya, abdi sadaya teh hadiah ti Habib bin Malik kanggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna saparantos nguping kitu yakin yen ieu hadiah teh haturan Rasul. Rasul lajeng nyepeng tali eles eta onta-onta teras ditungtun muru gunung Abul Kubais. Tas kitu eureun lajeng muatanana dilaan dikaluarkeun eusikna emas, perak jeung barang-barang sejana diburudulkeun, digundukkeun. Tos ngahunjut numpuk teras wae Rasul nyarios. Pek kadinya aranjeun jadi taneuh. Nya sakedet netra eta barang-barang anu ngahunyud numpuk teh sapada harita jadi taneuh dugi ka ayeuna. Baraya mugia ieu kajantanan teh aya manfaatna kanggo urang anu ngupingkeunana.